Ayat ieu masih nyaritakeun tentang nikmat ti Gusti. Nu kamari nikmat eta aya dua, hiji nikmat zahir, kadua nikmat batin. Nikmat zahir ieu adalah nikmat yang jasad, dahar, nginum, sare, pake, neuleuh, ngadenge. Dibentukeun ku syariat, daharna sesuaikeun jeung syariat, dedeleuan sesuaikeun jeung syariat, dedengean sesuaikeun jeung syariat, bersihan melalui pembersihan syariat. Iyalah lamun teu mah tuh tina hadas kudu wudu, hadas leutik wudu, mun aya cai, mun teu aya tayamum, mun hadas gede atuh junub. Da ieu lah dibentukeun make hukum syariat. Mantap mun teu ngaji teu nyaho cara bebersih aja. Geus dikitabkeun ku ulama lantaran urang mah jauh ka Kangjeng Nabi teh. Sebab nu deukeut ka Kangjeng Nabi mah atuh sahabat langsung ningali praktek ibadah zahirna ka Kangjeng Nabi. Sahabat ngaranna tas Kangjeng Nabi teu aya masa sahabat, aya ge tabiin. Atuh haneut keneh tama teu kudu make kitab. Langsung nanyakeun bae ka sahabat, kumaha kieu, kumaha kieu. Nyana ngajawab lagi Kangjeng Rasul waktu anu Kangjeng Rasul waktu anu kieu, Kangjeng Rasul jawabanna tepat. Maot para sahabat tinggal tabiin nyaritakeun cak sahabat anu ge kieu, cak sahabat anu ge kieu, cak aya kitab. Andai kata ngandi dinya berpikir, wah iya bahaya lamun datang ka 1000 tahun yang akan datang. Waduh, berenang mun teu dikitabkeun kumaha urang Cikupa. Geus acak-acakan dikitabkeun diacak-acakan. Kumaha urang Belaraja, kumaha urang Jakarta. Nah, ulama berpikir ke depan. Wah, luar biasa datang ka kiamat boga pemikiranna ulama. Ya. Kurang kuarima ijtihad. Yuk. Mulai di Imam Hanafi, Imam Maliki ngaijtihad, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Nah, iyalah anu mudawan, anu diakui bener opat sepanjang masa sampai kiamat. Jumlah keseluruhanna 10, nu genep guer mudawan. Opatnya terus diakui geus. Terus patok. Geus wal aya nu leulewihan ti dinya. Terus saya datang ke adem ayem make ulama urang mah tinggal ngabongkaran kitab bae. Cik coba wudu, bongkar pasal wudu, bab wudu. Cik coba salat, bongkar bab salat. Cik puasa, bongkar bab puasa. Cik coba zakat, bongkar bab zakat. Teu kudu hararese tinggal ngalaksanakeun doang. Ngeunahkeun jasa ieu urang mah. Adapun nu sejen-sejena kadina bakal alalakur dengan memakai kias. Numantak Quran, hadis, ijma, jeung kias parabotna sakitu. Andai kata anu can tertulis, kiaskeun kadinya. Lu kaesean nu katulisan ulah sok ese. Ulah sok ese. Tah numantak urang mah ngeunaheun jasa kuari tinggal nanyakeun bae. Tah anu ngararaji dengekeun pake nu teu ngaji, engke aya masalah tanyakeun ka nu ngaji. Begitu ditanyakan kanu ngaji pohoan, nanyakeun kanu teu pohoan begitu bae. Ya urang mah ngaji bae mun anu nanyakeun mah tetep bae. Otak urang mah teu sasenti aja. Tuh kitu tah syariat. Tah, kuari pembersihan batin rohani aya pakarna, aya dokterna. Urang mun nyeri ceuli dibawa ka kiai, kiaina kiai tukang magahan ngaji atuh paling ge ditiup ku kiai. Balik tadi itu tambah peng. Atuh lain ahlina jigana. Atuh nyeri ceuli bakal itu ka dokter, ka itu ka dikorek-korek di THT. Geus kitu. Tapi lamun kieu bae ieu kunaon nya jero hate teh ieu teh hasud bae, tah moal bisa ka dokter tah mah. Pagi Pak, pagi. Kenapa? Ini saya penyakit. Penyakit apa? Batin. Oh kenapa ya? Nanti saya ini dulu katanya nih. Saya periksa dulu benar. Darahnya bagus ini. Ini hasud. Apa? Hasud penyakit itu bagus. Susah. Yang itu bukan ke sini. Kemana? Ke bengkel motor. Sono. Lain jurusan.
Atuh bengkel ge motor, mobil, sepeda, aya bengkel nah ieu mah hasud mah kuduna ka kiai datangna. Waalaikumsalam. Di mana sih Cikupa? Naon ya? Berobat kula kiai. Berobat naon tuh? Eta yang beli motor jadi resep kana dunia kula ieu teh cager-cager. Bari teh boga duitna, aya 10 juta mah. Diinjem bola bae kiai dek beli mobil. Kurang Cikupa tolol. Aing dek berobat wargana lebih parah kiai. Goblok tak kiai. Aduh, tak eta can bisa tak kiai jadi dokter can bisa kos kitu. Encan lain dokter mah kos kitu mah. Santai habak. Kiai kos kitu mah. Waalaikumsalam. Anja. Kula ieu ngridit kiai. Ayo. Aja teu kabayar. Geser ka kiai. Sugan kiai narima. Ieu mah kiai berpusing. Aja ngredit naon motor, kiai mah mobil. Atuh ieu mah leuwih jero ieu mah kiai. Leuwih jero ieu mah kiai. Tah ieu kiai bangpak ieu mah kos kieu. Lain jageurkeun jelema ieu. Tah eta kos kitu teh ambalayah kiai nu kos kitu kuari. Lain jageurkeun umat ngajeroan. Berarti kan jadi dokter ieu. Encan jadi dokter keuneun da mah. Sama banding diajak, kiai kita sama-sama yuk ke dokter yuk. Ajak habek kiai kos kitu ieu. Can beres, tak sadar tak si kiai ge, cak nyana ngeridit teh halal tubuh penyakit eta. Tah ieu lah. Lamun teu mah. Waalaikumsalam. Kunaon enan sih ka dieu bangun puyang amat kadeulna sia. Ieu kula ngawarung, aya warung anyar rame kula bergat beta kiai jadi hasud. Hasud da kula ieu kiai ieu mah lain teu teu kumaha teu. Henteu ieu mah ngan kula mah pangnyageurkeun teh hasil kula supaya nemah jasa kula tuh kula nyana-nyana yang supaya no jasa masjid jeung kiai. Aing sabuat kiai. Aing jadi kiai geus kebal. Magaan ngaji saya tikan bae itu nu anyar lobaan tuh. Aing geureug urang nyangan tukang telu ge yuk. Saya terjadi teh kos kitu teh eta. Iya ambalaya tak jadi berarti kakaraknya boga dokter wudu doang nyana. Jadi dokterna dokter zohir doang. Nyaritakeun rukun wudu mah tapis, nyaritakeun rukun salat mah tapis. Ketika nyaritakeun penyakit-penyakit batin, orenganan nyana geus kronis. Teberes kok gitu. Tapan lamun keur zaman Syekh Asnawi mah zaman Syekh Asnawi. Waalaikumsalam. Encana naon geus kanyaon ku Syekh Asnawi mah pan. Geus kanyahoan mantak urang di zarahan ge teh Syekh Asnawi caringin teh geus kanyahoan. Sia ulah kitu bae. Hasud bae digunakeun sia. Beraka sia. Ku dicarekan kitu bae ge leuleus jelema teh. Tah eta dokter batin mah henteu kudu urang ngomong ge geus kanyahoan bae. Waalaikumsalam. Hayang kawin nya sia nya. Kawin aja kok kitu. Jangan ge ngomong. Geus kanyawan ku kiai ya, geus aing kawin gajeun ku kumaha ge. Waalaikumsalam. Pamajikan kos kitu. Geus candung habak je, kabeneran ya. Nyahoon kiai aing hayang nyandung. Ah, geus sokon nama ieu kiai aing ka karek ieu. Bila perlu dibere ku aing kiai na kena nyandung habak ya. Berjamaah eta kos kitu teh ngaranna kiai batin. Jadi urang teh tenang kadinya. Set. Atuh hese jeung kiai batin malantaran nyana selalu muntayang ka Allah tekadna kubul kholqi resep ka makhluk li izharil haqqi kubul kholqi wal mailu ilaihim kitu li irsyadil kholqi nuduhkeun manusia wa ibanihim anil wasawis ngajauhkeun tina panyakit-panyakit was-was jeung ragu-ragu dina masalah ibadah, dina muamalah, dina segala rupa. Nyana teh geus dibere ku Gusti Allah. Geus jelema asal geus datang bae ka nyana can ngobrol can naon geus tenang. Eta ahli batin. Urang datang ka dinya, Waalaikumsalam, urang jarak ka kiai, ayo, aing teu bener aya teh. Yuk urang ka ditu, ayo bareng sa mobil. Waalaikumsalam. Ceng, ai kiai na aya kenal keur nonton bola. Aing bae ge ninggalkeun nonton bola cek nyana. Kuriweuh ieu eta datang ka dieu jeung kiai ka nonton bola goblok teh kiai.
Datang tapi digerokan ge. Je, ya sia. Alhamdulillah. Kumaha carageun? Alhamdulillah. Diuk. Maringan di tengah imah yeuh teh kiai teh. Ieu kagok ieu leuleuh Brazil ye. Kiai tolol teh. Goblok teman kiai kos. Rantai abang kiai kos. Dek tenang kumaha batin urang lantaran sarua. Nyaritakeun hutang kiai leuwih leleb. Nyaritakeun kredit kiai leuwih jero. Nyaritakeun urusan hayang katenangan ja kiai lagi keur nonton bola goblok ieu mah ye. Teu karasa ku kiai, ari ku batur hayang di kiai-kiai, lain ku Allah di kiaikeun teh hayang ku jelema. Asal teu disebut kiai we marah. Di ka mana mang goblok kiai kitu. Mamang segala naon teh mah sarua jeung tukang toge. Mang ka dieu mang. Kiai ke naon ka ai kadanan ku mama atuh. Eta pangari ku jelema yang di kiai orang kana cak Allah mah sia teh lain kiai ku yai. Ya mah. Tah eta batin tah nu kos kitu baheula mah teh urang ka abuya dimiat teh kudu menang nasehat. Nah datang ka dinya neuleuh geus sieun. Neuleuh teh geus sieun. Boro-boro da naon aing teh salaman ditarima tante ya. Tah salaman bae asana aing moal ditarima. Geus aing moal salaman. Kurang beusi teh ditarima. Emang kurang gitu aing pamabokan. Geus sieun ti heula. Gesian dia lah, mus moal aing mah kek nya aing ditireun heula mabokna kakarak zarah tadi itu. Can naon geus kana sehatan. Baheula keur zaman anu emang kumaha gitu dijauh keneh. Jelema salaman, ya GRP ditampilin. Cak nu ditukar acara aing katampiling ya. Acara aing katampiling ya. Tah eta anu eta masyaallah. Jelema ngabari jeung sasalaman almarhum anu gentur. Eta kok kitu pagawean henteu bae henteu bae. Asal jelema tah. Ngan eta ditampilin teh sugi. Sugi ditampiling teh sugi bener pas ditampilin ku anu teh jadi sugi aja jelema harayang ditampilin gadinya Pak. Assalamualaikum minta tampilin ang. Akhiri bae goblok. Kunaon jadi kieu jelema. Teu nyaon ang anu ditampilin teh orenganan tukang cangkaleng nya teh ari ngaleteranana sok salah bae. Sok dikitukeun tah. Sok di saleter teh dicoceng saeutik coceng entar ditampilin ku ang nyahoeun tah ang nya tukang cangkaleng ngaleterna teu beres. Lamun urang Cikupang mah beas lah. Nah, tapi nu cieu ger we. Oh, cenah berarti aing salah ieu ngaleteran. Nu rapi ku ari ngaleteran rapi. Datang deui ka ditu sasalaman biasa deui. Sugih teh tukang cangkaleng teh. Eta ditanyakeun sia ieu dagang cangkaleng bisa sugih kieu kumaha? Aing gara-gara ditampilin ku ang jadi sugih. Aduh, merambat rame tadi Cianjur teh ditampilin ku aang tukang cangkaleng sugih mendadak. Atuh kadari itu kabeh antri. Lain hayang salaman, hayang ditampilin kabeh. Aang da atuh di jero bae. Tata kunaon geus kana sehatan. Ku neuleuh doang ge ka aang mah geus kana sehatan. Teu puguh teu karunya na mangarokona teh pan ardat, anu loba rokona nu marere loba jasa di hareup teh. Ardat teh disambung-sambungkeun aya 10 mapan panjang. Ya 10 kieu bae pan ka ditu tah melung gitu. Ka santrina teh cekelan hareupna. Ieu aang aya naon ieu tah? Geus loba macem-macem tah eta teh ku neuleuh doang kitu ge geus jadi nasehat, encan ngomong mun mituturan. Kitulah ahli batin. Nu mantak dizarahan ge Mama Satibi aang enu kemudian kitu Syekh Asnawi geus puguh tama Sultan mah Syekh Maulana Hasanuddin Abuya eta teh ahli batin tah nu jelema teh kena sehat. Zohir mah geus babari urang asal neangan kiai di Jakarta bayar 2 juta 3 juta sacablakna sungut sia ngomong rajaban. Ayo moal ngabudah geus pokona mah. Kita nggak nyaritakan sakadar nyaritakan gitu doang atuh batinna mah nya ge keur neangan dunia ieu. Berarti kreditna leuwih tibatan urang. Panitia ge lumayan hayang kakerokna atuh eta ge sarua. Jadi panitia jeung ceramahna akur pada kredit keneh. Keur carita urang hesena ulama batin mah teu kitu. Nyarekanan ku nyarekanana tapi tenang bae hulu asa dibentur-benturkeun teh tapi jadi ngeunah. Serina jadi nasehat, nyarekan jadi nasehat, dedeuna jadi nasehat, ku kapanggihna bage jadi nasehat. Aya jelema nanya ka kiai batin mah, "Kiai teh si badan teu ditembalan, ku teu kadenge."
Tegadengnya ya, nyana datang ka imah yang aing nanya tadi tembalan, berarti aing loba penyakit di awak aing. Tobat Allah, tobat. Eta gara-gara tobat teh aja aku sebab nanya tadi tembalan. Padahal mah aya suara mobil. Eta pan lamun lain ahli batin mah lain kitu. Goblok kiai aing nanya tadi tembalan. Diteluh ku aing kiai. Berarti kiai can aya batinan kok gitu. Awas ya ku aing. Ku aing mun kapanggih dia tampiling ka kiai. Lain beda bae tak kiai batin mah lamun teu ditembalan teh oh berarti aing loba dosa. Alamun aya can aya batin mah mun can aya batinan aing teu ditembalan goblok nyana jelema aing jelema. Awas ya ku aing kiai diseret ya. Beda na teh kos gitu. Nah, ieu hirup urang sakumaha kamari aya nikmat zahir, aya nikmat batin. Geus kamari dicaritakeun ieu mah kelanjutanana. Nikmat zahir nikmat batin, fokuskan ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat zahir jeung papada manusia. Jadi rupa moal keluar tidak hablum minallah, hablum minan nas. Bisa hablum minallah jeung hablum minan nas, soleh ngaranna nu Gusti. Ku hese mah di ngaranan we ku urang Muhammad Soleh. Padahal mah henteu bisa hablum minan nas nah, tu soleh lah. Entak teu meunang di maknaan ge ngaran mah teu meunang di manaan. Ulah ku sebab ieu teh Mang Soleh, soleh jasa lain kitu. Ngaran tah mah. Nah, ieu hablum minallah, aya hablum minan nas. Urusanana jeung Allah, aya urusan jeung manusia. Nikmat ke kitu ieu, aya nikmat zahir, aya nikmat batin. Untuk melaksanakan hirup supaya selamat di dunia wal akhirah dibere ieu ku Gusti Allah cara jang nyempurnakeun nikmat. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist. Jadi urang teh hubungan jeung Allah qawamina lillah jeung hubungan manusia mah syuhada bil qist. Nomor kahiji urusanna urang jeung Allah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai para mukminin wahai para mukminat kunu qawamina sing araya ranjeun kabeh teh eta qawamina anu pohara pisan maneh ajeg, pohara pisan maneh netepan, pohara pisan maneh teh ieu istiqomah lurus lillahi karena Allah. Oh inina lillah. Eta ku bahasa kitu teh, ku bahasa kitu. Dijelaskan di dina bihukukihi laksanakeun hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek ngomong urang nama wallahu alamu bimuradi wahai manusia nu iman rek lalaki rek awewe sing ajeg maneh ngalaksanakeun hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala posisi anjeun di mana bae lillahi ta'ala anjeun kebenaran ku ari teh jadi seorang politik. Jadi politikus berarti nah, ya qawamina lillah, jadilah seorang politikus anu lillah. Kebenaran ieu teh ayana di posisi jadi presiden sing ajeg lillahi taala jadi presidenna ulah sok hayang korupsi. Kebenaran jadi menteri teh. Kebenaran jadi gubernur di eksekutif teh jadi bupati, jadi camat. Nah, qawamina lillah sing lillahi ta'ala didelekeun ku Gusti Allah kadeh. Urang teh ieu teh jadi adak bupati di Pemda teh. Di berbagai qawamina lillah. Sok kebenaran urang teh bidang ekonomi ieu teh. Berarti ekonomi luar biasa kelasna internasional, mungkin nasional atau kelas desa. Tetep bae qawamina lillah. Aing dek dagang lillahi ta'ala ya sesuaikeun jeung aturan Allah dihukuki. Aing teh lu dagang namun teh urang teh dagang gitu nu perlu ditimbang, timbanganna sing rapi, meuli, ngajual, timbanganna kudu eta bae. Bade di zaman jahiliyah mah lain mun meuli timbanganna ieu, mun ngajual timbanganna ieu, geus diplot timbangan teh. Mun meuli kudu nu ieu lantaran bakal leuwih, mun ngajual kudu nu ieu timbanganna lantaran bakal ngurangan. Lumayan.
lumayan sadim-dimen itu lumayan sa senti-sentieun jang lumayan deh beleumun Allah mungkin eta ada tah letter kayak gitu kene mun meuli letter nu ieu mun ngajual letter nu ieu ieu mah henteu meuli ngajual eta bae letterna jeung silahkeun bae ngaletteranana ieu mah endek bener-bener lillahi taala ulama dagang dibutuhkeun gitu hasil dagangna jangan apakahan anak pamajikan supaya ieu tentrem hirup teh Masya Allah bihukuki dagang gitu kene di politikna ieu teh jadi legislatif jadi DPR sesuaikeun aturan-aturanna aturan hak-hak Allahna ieu teh aing teh jadi toser di negara teh sakumaha rakyat laporan ka aing naon ieu teh keluhan rakyat dikemas sing rapi ajukeun ka eksekutif ka bupati nah ieu tanda tangan sok laksanakeun geus kitu bae tah kitu pokona mah di mana bae qawamina lillah aing teh jadi guru ieu teh didik bener-bener budak teh supaya pinter nu teu nyahoeun maca supaya bisa nu teu ngitung supaya bisa ayo diusapan mencarak diusapan mah ku urang tah eta teh qawamina lillah wari teh urang jadi kiai sing ade jadi kiai teh posisina dikiaikeun ku batur atuh sing qawamina lillah sok dari berbagai kelas ieu adalah urang diinstruksikeun ku Gusti Allah kunu qawamina lillah Allah eta lamun bahasa kunu qawamina lillah eta kekarang make syariat disesuaikan jeung aturanana lamun nyana seorang politikus sesuaikan lamun memang seorang ekonom akurkeun lamun memang nyana budayawan sok akurkeun sesuaikan jeung hak-hakna lillahi taala kabelah dituna kuari jadi kiai kitu kene jadi karyawan kitu kene jadi bos kitu kene sesuaikan qawamina lillah tujuanna hiji bae mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala geus beres syariat naik wari hayang deukeut jeung Allah qawamina lillah na tingkatkeun ku urang. Urang teh geus pasantren aya 15 atawa 20 taunna. Posisi urang baik di pemerintahan atawa urang teh dagang atawa jadi petani, jalain kudu nyantri bae jeung lain kudu nyai bae neangan ridho Allah mah di mamana ge aya. Aing teh jadi pedagangan, jadi pedagangna hayang jadi pedagang, jadi pedagangna wali aing mah. Aing jadi pedagang tapi hanya jadi wali bisa asal boga anak bae moal kebel asal awewe anakna ngalalian nama lain wali naikeun kaajegan diri melaksanakan hak-hak Allah aya leuwih mantep deui ningkatkeun kudu boga guru urang teh mun jadi kitu pemerintah kumaha supaya nu lurus jatuh saeutik raja jadi wali saeutik raja jadi wali dongeng-dongeng tiba heula teh loba raja nu jadi wali geus bugu penggawa nama kitu keneh pedagang-pedagang nur jara di wali jaloba jasa geus ambalaya kiai nu jadi wali mah asal siap bae ngalaksanakeun qawamina lil mulai jadi berarti kuari mah geus teu kazohir deui kuari mah menuju ridho Allah teh melalui batin Islam menjadi pemerintahan urusan rakyatna lillahi taala tanpa resep kana dunia jeung pamere geus teu bae teu sama sakali lamun urang jadi penilik teh mah penilik guru datang ka bawah ningali meneliti sekolah paneta geus disadiakeun tah duit pan duit eta teh duit haram balik dibere eta teh haram teh duit kos kitu tah. Nah ieu mah geus lamun jadi penilik teh mah datang gadinya neliti begitu di amplopan apa ini? Apa ini? Haram. Ya, jangan ya, haram. Saya tidak memerlukan uang itu kecuali 2 kali lipat. Saya takut gitu guys. Pokoknya mana penting mah nyana memberikan mau izoh ke setiap sekolah tanpa hayang dibere amplopna. Teh hayang ieu amplopna cek jangan. Hayang geus eusina. Hayang mulai geus saya kitu keneh mun jadi pemerintah. Naon tugas jana laksanakeun.
Bahkan terus diperbaiki. Nyana bae geula nyana bae. Ulah pikiran batur. Batin dideketkeun ka Gusti. Kege aya izin, asal geus izin bae ka Allah memulai. Asal izin ka Allah bae. Al haya minal iman. Izin eta adalah bagian daripada iman. Urang teh lantaran teu baroga ka izin, jadi jauh jeung Allah. Lamun urang boga izin maka Allah deket jasa jeung Allah. Izin maka mana-mana ge ka bawa bae. Izin amat ka Allah salah. Izin amat bisi ditegur ku Allah. Izin amat mun engke jaga di akhirat ku Gusti Allah dijejeleh. Izin amat izin. Terus mun di pemerintahan, mun di ekonomi rapi, urang teh ngalaksanakeun hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ngan neangan coba kuari di Indonesia ti Sabang sampai Merauke moal aya sahuntu-huntu aja. Moal di pemerintahan moal aya. Moal kajen kumaha ge. Kecuali keluar tidinya lantaran sabang geus jadi naon kitu ngaranna geus jadi piramid mah. So satu kekuatan anu luar biasa mengarah kadinya kabeh ti luhurna bis triliunan miliaran atuh kahandapna ge sarua bae ngan levelna bae leutik hampir kabeh bae jadi hese jadi taikeun ku lantaran eueuh aya hiji mah teu kadele eueuh bae geus dianggapna ku urang hese hayang jadi wali hayang jadi solihin di pemerintahan hese bae dagang mah rada aya hiji dua ngan kieu dagangna kuduna urang dagang ge misalna sembako aya gula, aya beres, kopi aya naon aya gitu. Aya di zaman nu datang. Kula mah ieu sebenarnya mah resep ngopi ngan teu boga duit. Ya kitu mah kula mah deuk ngahutang. Ya, deuk ngahutang sia. Kita kudu ngahutang. Dibere ku aing teh. Tah, jang saminggu nya. Eta dagang piwalin mah kitu tah. Dagang teh kudu dicatet-catet gitu. Datang deui. Duh, cenah di imah ieu teh boga beacan masak. Butuhna sabaraha liter sia di imah? Butuhna jang sapoena 3 liter. Nyokot 30 liter jang saminggueun. 10 poe tadi aing. Tah wali tah kos kitu teh. Mulai. Sabulan geus raraweuy. Geus raraweuy. Yang pamajikanna beuki kuru. Ngawarung tapi kuru. Pikiran ka anu kamari teh sagala kopi, sagala di dieu nu gaweuna geus eueuh dibikeunan. Ieu dagang apa neuk naon karunya ya Mas, karunya. Budak ceurik bae budak leutik. Ceng, sia kudu ceurik bae. Hayang banggula jekeun teh. Maduit teh henteu. Kade. Milih hayang kemanggulan mana? Hayang kemanggulan mana? Nu ieu tah dibere hiji, mung hiji hayang 10. Cokot. Tah secara zahir mah ngabangkrutan kan? Lantaran nyana mah geus pake batin lain make zahir. Ye, make hate. Budak cerik kemudian dibere eta kembang gula eureun cerik lah berarti nyana teh bungah jasa ngabungahkeun budak lawang sorga geus muka neuleuna make ieu masyaallah jelema nu hayang ngopi teh kurang dibere sia mau duit teh henteu ngahutang mah can pugu mayar dibere bungahna luar biasa eta jelema mawa kapal api ka imah geus kikiran teh. Alhamdulillah cak mana teh cak pemajikan kurang bunga amat anu mere kapal api. Oh, masyaallah. Betul beneran kapal api na teh mah. Iya bunga teh tagerajian kopi tah serudut masyaallah nikmat amat sabab dibere ku tukang warung batin nu lain ieu. Padahal mah secara mata kasat ieu mah kopi teh rugi. Tapi batin, Masya Allah. Jangan ngerasakan kopi serudut. Masya Allah. Ngan rokoknya caknya lain. Rokoknya. Aing gak ditudai habak lah. Aduh, liwat deh. Mang, kulang nih liwatan baik. Kaditu. Ngan kopi nangis. Nggak sinum dan cak. Nggak minah jasa luar biasa buatan pemajikan gula. Pas, jasa nggak gulaan anak. Haji apa liwat kaditu baik. Sesep mah. Kula ka utang belah kana. Naon kebiasaan anak. Kula mah di Samsuna mana nu refill apa nu refill. Siap teu boga duit refill deui. Geus kitu bae kula karesep kula mah tah dibere. Cak hate. Neuleuna make ieu, ulah make nu ieu. Ibu kakunyana, masyaallah. Kang ini matan kopi, tukang warung bager amat.
tukang warung bager amat teh jarang ngarasakeun ngeunahna ngopi bari nyanang inget ka tukang warung pohara amat tukang warung masyaallah luar biasa eta ngabungakeun budak leutik pintu surga geus buka ngabungakeun nu hayang ngopi kebeneran dibere mukana lebar-lebar luar biasa nu ka tadi hayang dahar teh teu boga beas tabang geus muka tinggal paeh doang ngaluncat ka surga lamun urang deuleuh make mata batin ieu emang kumaha gitu atuh haralayan jelema nu nyeleuh fakir miskin teh ka dieu sia ka dieu lantaran eta muka lawang surga teh ieu lantaran urang mah mata batinna teh paem nu kadeuleuh mata kasat doang atuh aya nu ngahutang ge wah hutang bae sia bawaena ka aing indeus sia ka ditu hayang aing mah ngaladean nu ngahutang muga mari kita dibayar ya ngahutang teh tek areueuh gitu tang warung tek aya nu meulem gitu ta warung aing sedih jasa aing teh panggih hayang dahar ka ditu ngahutang ge meureunna ku sebab aing teu boga duit aya teu dibere tah jadi lain ngabungahkeun jempitkeun secara zahir warungnya mungkin maju lantaran dikat nu ngahutang teu beunang yes, pokoknya mah nu kep bae atau nu ngahutang lagi nu diperhatikan bener-bener mayar. Yes, aing mah nu teu perhatian kana mayar moal dibere. Mungkin bae ku pelit kanyana maju, tak tahun ka beli motor, tahun ka beli mobil. Tapi sabaraha jelema sekitar eta anu kan nyerian kunyana. Paeh ngan sakadar dihisab doang dunia. Henteu boga nyana pangbubungah ka batur. Masyaallah tah lamun deuleuh make mata ieu kos kitu tapi lamun deuleuh make mata ieu lain deui. Lain deui make mata ieu mah. Masyaallah nikmat anu aya malah mah ye sapoe ieu asana encan sedekah ai mah gara retek hirup ieu encan sedekah ieu. Asana nyeri awak ieu cenah teh. Mana ieu fakir miskin kudu disedekah. Ta eta teh geus kadeuleuh bae pintu surga. Asal ngabumahkeun we luar biasa. Eta teh bulak tah make nu ieu. Tah nu mantak ge, teh kuari geus mulai. Lamun teh mah urang di birokrasi aya jelema anu minta tulung, alhamdulillahirabbil diusahakeun ku aing tanpa hayang imbalan aing mah. Nu dideuleukeunana ku aing mah sorga, bungaheun amat nyana ieu. Lamun ku aing ditulungan melalui birokrasi emang aing ayana di dieu. Geus ku aing dilaksanakeun. Plak datang ka berhasil. Began teh sujud dang nuhun. Eta secara zahirna nyana nu nganuhunkeun pintu surga muka jang anu kitu nulungan. Selalu kitu jeung kitu bae, selalu kitu bae lamun urang make mata ieu bae moal beres ka jeung nah, nu mantak kuari mah kunu qawamina lil. Lah, tapi makena kuari geus make batin. Kuari mah geus lobana tutulung bae lah dunia ieu janu loba ge geuningan ditinggalkeun. Malah mah urang maot tek keur teu boga nanaon. Geus tanyaeun malaikat. Eta mah langsung surga bae tanyaeun ya. Tanyaeun nya geus ngagoler bae kieu boga imah hiji-hijina ge eta aing mah geus ngaku nya imah mun aing pae los jang sia tah anak nu mana bae nu bila perlu mah nu bungsu bae jang sia nya. Geus janu itu geus dibere itu bahasa awal geus bae aya apa mah geus boga naon ieu imah doang ge ieu kabeh jeung saeuseuna tah jang anu bungsu geus. Begitu maot teh zet diasupkeun ka kuburan, malaikat siap rek nanya. Begitu dek dihisabkan eta teh, dihisab teh saminggu urang teh mun mukminin mah saminggu. Dihisab ditanyakeun salat, puasa, zakat, apa harta. Eta ditanyakeun teh, ieu boga sawah nang di mana? Sawah di mana? Eta nu dianu oh beak dijual kabeh. Toko geus ludes kabeh. Imah geus dihitung kan bungsu. Boga naon atuh? Teu boga naon? Dicek malaikat deui mah tanyaan ieu mah. Pabrik teu boga, sawah teu boga, imah ge teu boga. Imah hampang imah pas kitu. Geus atuh. Normal harus saya sebagai saya pos panganten bae. Tanyaan. Coba lamun maot urang loba dunia, pabrik anu, kumaha ieu status perjalananna kumaha, status awalna kumaha, di mana dan lain sebagainya. Sawah teh nang di mana kumaha, kemudian toko nang kumaha dan lain sebagainya. Mobil-mobil, ka sepeda kabeh ditanya. Tah nanya nu kos kitu lagi angel luar biasa. Mantap kula masuk inget ka Gus Dur bae.
Gus Dur teh aya jelema keur nyieun kuburan, geus nyieun kuburan teh beng kahujanan jadi diterpalan gitu. Aya jelema jelema keur dagang naik sepeda, kahujanan, ka mana ieu nyumput yeuh? Oh, aya kuburan kakak digali doang. Jelema kabeh ararindit hujan gede, jadi kuburan kosong. Ci sakira aing lamun nyilip di dieu ngeunaheun ieu. Asup ka kuburan kieu. Nya nama ngiuhan. Malaikat datang ka dinya. Terus dikubur burungan. Man buka. Cak nyana teh di kula can pae. Ngiuhan lo ka ditanya. Ngiuhan kula mah cak nyana teh. Bener dia? Bener. Da ieu na geus di naon. Aduh, mega teh cak malaikat sama-sama. Nya ngageter-geter hadena cak nyana aing teh diteruskeun gitu. Nah, geus bae inditnya nangis. Hujan geus beres mah. Beres, datang kan mayit-mayit ta. Dia sudah dikubur. Malaikat datang di kadinya. Nu tadi keneh teh lain jak malaikat ieu. Jadi kerengiuhan. Bolak-balik bae ta malaikat. Datang ka kesel ta mayit teh. Kan malaikat bolak-balik bae keur cenah ieu teu nanya-nanya aing. Endahannya nu nanya. Malaikat, pan tadi ditanya. Lah, sia kerengiuhan deh. Kita Gus Dur aya bae deui nyen kelakar gitu. Macem-macem bae. Eta kunaon eta? Lantaran cak Gus Dur nu hiji eta ngiuhan ka jero kuburan teu sieun lantaran nya nama lillahi taala dagangna. Kitu keneh nu neuk dikuburkeun na ge nya nama lillahi taala qawamina lillah. Dia cara ka malaikat teu sieun hayang ditanya tungtung nama tah kabehan salamet. Lantaran kabehna qawamina lil eta Gus Dur bisaan bae. Geus kaba lamun aya kuburan memeh kurang heula ti heula habak. Habis salamet kabehan. Ya qawamina lillah. Tah mulai naik tah lamun jadi kiai teh mah geus mapatahan we, geus hayang dihormat, hayang disasalamanan, geus hayang dimulya-mulya, hayang pamerena. Ngabdikeun diri ka Gusti Allah bae dititipan ku Gusti Allah ilmu dibikeunnan bae selama aya nu hayangeun murnikeun mutiara teh supaya bener-bener jadi mutiara. Kabeh batur teh nganggap bahwa ieu teh bener-bener mutiara teu dibungkus ku kokotor sehingga nu narimana ge merasa bahwa ieu teh mutiara. Lamun teh mah dikotoran ku urang ngaluarkeun ilmu wudu tapi di jerona ieu teh hayang dibere di kotoran batur teu nganggap mutiara ka ilmu wudu eta teh. Lamun urang nyaritakeun ilmu salat kemudian nyanana hayang dipuji-puji di kiai-kiai berarti eta geus teu jadi mutiara deui. Mutiarakeun ku urang teh mengabdikeun diri we ka Gusti Allah terus makin ka dieu makin mantep qawamina lillah melaksanakan hak-hak Allah pohoan ku ari ka dunya pohoan kemuliaan pohoan ka keagungan pohoan ka makhluk-makhluk ngan nu dipake kainget ngan Allah subhanahu wa ta'ala qawamina lillah nyana teh ngalaksanakeun hak Allah secara total salat memehna make rawatib kitu keneh peuting hudang make fatahajud kemudian sageus tahajud make tafakur ka Gusti Allah terus make muraqabah ka Gusti Allah mendekatkan diri melalui zikir ka Gusti Allah poho jeung alam sekitarna nu dipake kainget nu nyieun alamna kabla dituna nu kadeuleuna lain makhluk tapi khaliqna neuleuh gunung nu kadeuleun nu neuleuh nu nyieun gunungna neuleuh laut nu kadeuleun lain lautna nu nyieun lautna neuleuh manusia nu kadeuleun lain manusia tapi nu nyieun manusiana neuleuh naon bae nu kadeuleun adalah khaliqna ieulah geus datang kana hakikatna qawaminal lil wal itulah kunu qawamina lillah santa anu qawamina lillah datang ka hakikatna qawamina lillah. Nomor kedua syuhada bil qis bari sing arayaan jeung teh tanya rarasian ka mana nyaksian ka manusia bil qisti kalawan adil saadil-adilna hartina
nu geus diterapkeun ku Al-Qur'anul Karim hirup ti ta'dil. Ketika anjeun jadi saksi, nu disaksiana nama neuk kafir, nu disaksiana nama neuk mukmin, nu disaksiana nama neuk fasik. Ketika anjeun jadi saksi, jadilah saksi nu sajujur-jujurna. Namun teh mah aya nu maling beuk dibawa ku urang ka kejaksaan, deuk diputus, maneh jadi saksina. Urang sebagai saksi bahwa nyana adalah pemalingan. Kabeneran nu disaksian ku urang teh mukmin. Padi teh deuk dipotong sakieu. Sekalipun ka mukmin, saksi urang nyana nu maling. Nu kapalinganna kafir. Saksian nu jelas, nu malingna mukmin, nu kapalinganna kafir. Dibalikan ku urang, nu malingna kafir, nu kapalinganna mukmin. Urang nyao bahwa eta nu malingna kafir, nu kapalinganna mukmin. Bedakeun syuhada bil qisti. Ieu mah nu maling teh adi sorangan. Bedakeun sanajan adi, sajujur-jujuran nu malingna adi, nu bakal dipotong sakieu. Ternyata nu malingna teh musuh urang. Musuh urang, bedakeun nu malingna musuh. Bedakeun potong. Ternyata nu malingna teh bapa. Bedakeun nu malingna bapa urang. Sajujur-jujurna. Ternyata nu malingna teh ieu adalah bebene urang. Urang boga kabogoh, urang Cikupa, kebeneran maling motor, urang sebagai saksina, bejakeun kekasihku nyolong motor. Bejakeun, bakal dipotong. Wah, enggak apa-apa, Kak. Kanda, cak awewe teh, walaupun nanti dipotong tetap cintaku sejati. Tidak akan berubah karena gara-gara tidak ada tangan. Enggak apa-apa, potong aja udah. Tuh, mana tagarana tegas jasa pada kosip. Kabeneran lu maling aja lu korupsi teh atasan urang. Pimpinan urang, bedakeun. Bedakeun korek ku urang teh. Atasan gendreng. Bedakeun dibejakeun di kejaksaan teh. Yeuh, atasan maling. Jadi kita urang ditita syuhada bil qisti. Jadilah saksi sajujur-jujurna jeung saadil-adilna. Nah, urang mah lain kitu, awalna mah kieu ieu teh. Awalnya mah lantaran ayat perseteruan antara mukminin jeung kafirin. Ketika dak putuh Mekah, sanggeus putuh Mekah dikuasailah Mekah teh ku mukminin. Aya pemboikotan terhadap orang kafir. Sehingga aya ketimpangan. Ieu mah mukmin, ieu mah kafir, ieu mah mukmin, ieu mah kafir. Sedangkan sanagara Mekah keneh kakarak turunlah ayat syuhada bil qisti. Cak Allah adilkeun di negara. Pakailah hukum keadilan, hukum Al-Quran. Baik kaum mukminin, baik kafirin. Saat eta. Ari mukminin mah loba diberi loyalitas. Ari kafirin mah dipersempit teu meunang ku Gusti Allah syuhada bil qisti. Urang mah ku arieu, lamun urang jadi pembela, sabeneran lu deuk dibelana teh ieu adalah dulur urang, bebeneran ngabelana ka dulur urang teh. Walaupun salah dibela. Tapi kebenaran itu teh musuh urang. Urang jadi pembelana didadetkeun. Ilmu polisi kos gitu tah. Ilmu polisi mah kos gitu didadetkeun. Pokona mah ta eta teh henteu syuhada bil qisti. Geus berarti ieu bentuk negara di negara urang, bentuk negara. Ieu mah deuk saha bae nu ngeusina. Make aturan, ku urang keur carita demokrasi bae. Deuk mukminin, deuk kafirin. Teu akur ya melanggar aturan hak-hak negara. Awas. Jadi kudu bener-bener urang teh syuhada bil qisti, benerkeun salahkeun. Ieu carita di negara demokrasi, pakai aturan demokrasi. Tadi urang mah ieu teh demokrasi teh kamuflase ngan ngaranna we hungkul demokrasi teh. Supaya ngarasakeun wahandap bahwa itu negara demokrasi. Di luhur mah teu demokrasi. Lantaran aya mah nu aing, kumaha aing we? Sia mah sia. Demokrasi teh jang rakyat doang, jang di luhur mah kurang pati demokrasi kurang. Nah iyalah mata ketimpangan. Itu syuhada bil qisti. Nah iya jadi urang teh kudu lurus, jujur. Kuari urang jadi seorang bapak. Boga anak urang teh teu meunang. Anak nu ieu mah dibere mobil, anak nu ieu mah diberena sapedah doang ulah. Anak nu ieu mah diberena 1 hektar, nu ieu mah ngan jauh 1000 meter ulah kitu. Nu ieu mah dihayugeun, nu ieu mah henteu. Cak anu henteu biasana nu dihayukeun teh apa anu cika jeung nu bungsu. Nu cika lantaran ti heula, hayu bae nu bungsu lantaran kakedohna meureun hayu bae tinggal anu panengah kos lain anakna. Yana bebe jai kula jana kabaga lain. Urang ngomong gitu.
itu menucikal dibere anu tung dibere kula mah kusain anak abah bae. Ulah ngomong gitu sih. Emang siapa mah campuran. Jawaban. Kemudian gitu ratakeun panggil anak adik. Kadaris ya. Abah ieu ngagunakeun ayat kunu qawamina lillahi syuhada bil qisti. Nang di mana tuh bah nang ngaji. Waduh karek kuari bae bah. Sok ngomong gitu sih atuh. Aing kasinggung bah. Kakar gedek bener ya abah. Gadenya. Tuh sia sawah nu itu, sia nu itu, akur tah, aku kabehnya. Ulah ada ributnya. Tuh kios itu kios tuh itu. Akur tah. Kayak ieu imah mun abah paeh bagikeun ku sianya jadi rata. Geus mun meuli motor Mio 12. Sia Mio nya, tadi sia Mio, sia meong atuh. Mana awewe lantar awewe mah kudu bagian lagi setengah aya Mio kuduan jadi kakaknya ya kuduan teh ya ini batu saurang henteu anja mah awewe jadi mah sanajan can maot tapi pakai aturan paroid tah ieu duaan tah Mio nu ieu nya duaan tah adil tah bapak teh kabeh ge anak ge moal demo ka bapak kabeh ge ngaromong bu abah urang mah jujur jasa jeung adil jasa tadi keluarga bae bisa nerapkeun syuhada bil qisti mantep jasa. Geus mantep jasa bae pokona mah. Komo urang jadi lurah, komo urang jadi camat, terus kadituna jadi presiden. Atuh karasa ieu ku rakyat adil jeung teu adil teh bakal karasa. Jujur jeung teu jujur teh bakal karasaeun ku rakyat. Sakumaha urang di keluarga ngarasakeun sebagai anak teh karasa abah urang teh adil, abah urang teh teu adil. Karasa ku urang sebagai anak. Tah ieu urang coba terapkeun kunu qawamina lillah hubungan urang jeung Allah Subhanahu wa ta'ala syuhada bil qisti sing jujur sing adil seadil-adilna baik sekup keluarga maupun sekup desa maupun sekup nasional ataupun sekup internasional urang kuari geus bisa neuleuh kumata ieu jeung kumata hate betapa Israel eta teh jujur jeung teu adil karena didukung ku Amerika kabehan dunia nyaho bahwa Amerika tidak adil dan tidak jujur nyahoeun kabeh ge nyahoeun negara leutik Palestina diambarayakeun kitu ku Israel didukung ku Amerika da kumaha cek Amerika teh mah boneka Amerika nyahoeun rakyat teh antara jujur jeung teu adil digoreng-goreng Saddam Hussein dijore-jore dinista-nista oh teu beunang aya informasi bagus saat eta teh oh tabloid mah koran mah kitu televisi mah goreng-goreng kabeh ka Saddam begitu dar jelema hudang kabeh cinta Saddam di dunia bingungeun kabeh ge Amerika sorangan heraneun aya naonan eta Saddam datang ka di Indonesia bae ge berapa ratus mungkin ribu anu dingaranan Saddam terus mun gagah mah kan teu gagah ngaran we Saddam eta teh letoy asa masalah geus ka ditu kakur resep-resep maka Saddam di luar negeri ge sabaraha ribu nu dingaranan Saddam tah eta teh mata hate mah teu bisa dibobodo set bae cinta jasa ka Saddam aya naonan rahasia Allah teu bisa dipertanyakeun ku dia kemudian ku urang dijawab teu bisa tah mah sebab naluri tah mah isi hati menjawab sorangan ketika gitu naon ngaranna Afgan dikirim deui ku Amerika hati urang bertanya-tanya aya naon sih di Afgan kekuatan naon sih nu aya di pada tol Taliban kok teu pernah mundur dikirim sekian ribu nu kadenge kurang paraeh kok di Taliban aya naon terjawab oh berarti tekad Taliban mah hidup ini adalah untuk perang beus meunang neuleuh kafir bae geus cenah mah ta eta teh hati urang terpanggil ku Taliban mah sapira nya mah mamawa kos kitu doang sapira mamawa peletokan doang uyuhan teh ge peletok pae nya mah ku peletok ku dareden pae model nah ieulah nurani teh bisa urang neuleuh sosok pemerintah neuleuh sosok kiai neuleuh sosok pedagang hati nurani urang nu ngomong jujur, adil, barahan, henteu bisa dibohongan tak bokos gitu. Hate urang. Nailah kunu qawamina lillahi syuhada bil qist. Wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ulah ngadorong nyaan karnyan kabeh
kebenduan kahiji kaum bendu kahiji kaum yana ka kafir kemudian ngajurung kana Allah ta'dilu kana yen teu adil ulah sebab greget ka kafir kemudian urang teu adilkeun bae deka kafir deka mukminin ulah aya ketimpangan ulah aya jurang pemisah di negara saanu salah salahkeun saanu benerkeun syuhada bil qisti jujur sajujur-jujurna gimana korupsi nanti ieu lantaran atasan amankeun ulah gitu ieu mah bawahan dikat ulah gitu pokona kabeh tukang korupsi habiskeun eta teh kakarak bakalna mantep hirup nah negara tarariis manusiana ngarenah lamun urang nuturkeun qawamina lillah syuhada bil qisti bakal tentrem adem loh jinawi nah ulah aya kacurung ku bendu ka kaum kemudian urang teh teu adil ulah tetep adilkeun deuk ka musuh deuk ka saudara deuk ka dulur deuk ka sejujur-jujurna yadilu huwa aqrabul littaqwa sing adil marane kabeh huwa adil teh aqrabul littaqwa leuwih ngadeukeutkeun kana taqwa man taqwattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun sing sarieun marane ka Allah kabeh ka Allah sanjana Allah teh maha uning nyahoeun bima ta'malun kana naon ku urang dipigawe pagawean mata kanyawan ku Allah pagawean ceuli urang kanyawan ku Allah pagawean irung urang kanyawan ku Allah ngahaja kanyawan ku Gusti Allah pagawean raga urang ge kanyawan ku Allah urang bergelut di politik urang bergelut di ekonomi urang bergelut di budaya urang teh jadi pedagang urang teh jadi petani urang tukang nganggahan ngaji urang teh guru pagawean urang teh hiji-hijina angga otak atau keseluruhanana ieu adalah khabirum bima ta'malun kanyawan ku Allah tuh nu kaliwat nyaho kabeh mantak isin urang sebenarnya mah lamun urang dilenyep-lenyep kudu isin ka Allah jaka nyahoan baeuna naon ge kanyahoan baeuna naon keur tegah teh urang kanyahoan teu isin kumaha tapi kulantaran urang mah ieu beuratan ka dunia Allahna nomor sabaraha meureun sehingga ka isin nu mantak mabok nu mantak zina nu mantak maling nu mantak korupsi judi eta teh teu boga ka isin teh kos kitu teu boga ka isin mun aya kiai nonton bola teh mah kieu eta keur teu isin ka Allah cak Allah teh yai cak Allah yai pasti dibere ilmu ku aing teh kikituan teh maksiat yai cak Allah tapi ditegur gitu tetep bae hore cak Allah teh ilmu dikabanakeun sia ilmu nyaho ka aing teh sia teh keur dideuleukeun ku aing cak Allah teh aing dileukkeun sia beuh mun pake zikir eta hore woi cak Allah teh dicatat ka dirinya ku malaikat teh tah Allah nyaun dicatat ke malaikat tinggal ngangsongkeun bae ka di akhirat yai goplah dulu lupa sama Allah sebulan lihat bola aja cukuplah jang ka neraka yainya lumayan sakitu deuk ka mana minta tolong coba orang akibat poho ka Allah teh kos kitu tah poho ka Allah teh teu inget ilmu teh teu jadi teu ngajamin ka diri urang ilmu teu ngajamin ilmu mah kadang-kadang ilmu mah pake pamer yo aing ilmu pake yo aing profesor yo aing doktor yo aing DRS yo aing kiai eta teh sakadar jadi pamer malah ngajauhkeun diri ka Gusti Allah ilmu bisa ngajauhkeun diri ka Gusti Allah naudzubillah min lamun kumaha teu dipake ilmuna telun make mah isin amat ka Gusti Allah malah daripada nonton TV mending maca Quran ngan deket TV eta mah maca Bismillahirrahmanirrahim rame amat naonnya teh lu keur di bawah bek kok hareup teh mah eta ta'assub ihdinas siratal mustaqim siratal Allah teh tolong ya eta buruganan sabelah ka ditu sabelah ka dieu beres sama kondisi eta lantaran poho ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala wa'adallahu alladhina amanu wa amilus shalihat Allah geus janjikeun ka jelema anu iman jeung amal soleh teu kira-kira janjina
lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah ngajanggikeun bakal mere hampura jeung ganjaran anu pohara. Naon ganjaran anu pohara anu agung? Wal jannah. Padahal lalagani Allah janji wa'adallahu. Geus janjikeun Gusti Allah ka saha? Alladzina amanu, kajelema nu iman, urang iman Bang. Geus kena janji Allah ieu. Sadegeun janji Allah mah lain cara janji calo. Calo mah bonen. Allah mah henteu, Allah mesti gade ulah ditekadkeun pada calo anu dibojong teh lain. Wa'adallah. Tak urang bojong emang dibojong aya kampung bonen malah mah. Wa'adallah. Allah geus janjikeun kaca alladzina aman kajelema nu iman rek laraki rek awe. Urang teu asup ka dinya. Tambahan wa amilus sholihat amal soleh. Jasa kieu urang osok salatan jantung usuge. Osok pelah salat pokona puasa osok malam bulan Rajab atau Sarajab. Neuleuh batur puasa. Anya mah teu mingguan tinggal mingguan. Pan cenah kieu nya hote puasa. Tukang uduk bebeja beak 20 liter. Tah anu ngabeakeun lamun lain urang Cikupa eta. Itu puasa. Teu kudu ditanya hiji-hiji. Atuh tanya apa tukang uduk, tukang sate, ja beak-beak bae. Ada teu puasa. Sakitu ge dibejaan, komo teu dibejaan. Allah geus kajanjikeun ka jelema nu iman tur beramal soleh. Janjina lain sembarangan janji. Lahum maghfiratu wa ajrun. Diberi pangampura. Di samping eta bakal diberi ganjaran anu luar biasa gedena surga. Di dieu mah ngan sakadar sakitu teh penjelasanana padahal mah ngeunaheun jasa ka jero hate. Urang iman ka Allah, kemudian urang beramal sabisa urang we keur dagang datang waktu salat eureun heula eta inqiyat da pohare sa Allah nu neuleuh. Urang keur tani ngadenge suara azan, kobok-kobok heula, salat heula, bila perlu di sawah bae salat da digaleng. Tuh masalah digaleng deh, mau kompas tetep oh ieu ka ditu kiba. Allahu akbar, Allahu akbar. Zuhur ieu nya. Allahu akbar, eureun heula majuna terus kobok. Beres itu lain apa. Sholli sunatan qabla zuhri. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pajul mana pajul? Sawah mah suka deuleuh lain Allah pacul. Tapi geus hebat jasa teh digaleng bisa salat cara urang Arab. Urang Arab emang kumaha kitu. Urang Arab baheula mah teh lamun ti Mekah ka Madinah teh pun make mobil. Eureun nya tengah jalan. Oh, salatnya sisi mobil. Allahu akbar. Urang dari bejaan kan teh ada induk salat. Salat orang tahu. Supir Arab teh kos kitu. Bejaan ke urang. Jadi urang mau salat henteu nya nama. Mata salat juga teh dek mobil ka kolong hees. Ya urang mah di jero mobil kieu bae. Ai supir ka mana? Hees. Tah eta teh ulah diantepkeun baksis. Nya nama lain hees ieu heheesa. Toel ke urang. Tuan, haja baksis. Oh, khair. Oke. Tadi dah 70 bisa 150 ngajalankeun. Nabrak ke ujian. Eta urang Arab mah asal waktu salat, nya didinya bae salatna didinya. Baheula mah lamun di mana tah ngaranna di Mina dekat Arfah. Dekat Jabal Kurban, sok leumpang, kur baheula mah leumpang hayang neuleuh leumpang. Datang waktu salat, neuleuh urang-urang Arab di jalan salat Allah, boga wudunya henteu pokona salat ge nya Allahu akbar. Urang neuleuh pemandangan salat teh babarieun nya tarapis di Arab supir kabeh. Sisi jalan salat Allahu akbar. Ai di Indonesia mah deukeut masjid teh salah. Cikupa ka ditu mah komo tamang masjid tinggal masjid kos musuh bae masjid teh atuh. Nah iya ya wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus sholihat. Allah geus ngajanjikeun ka jelema nu iman jeung nu amal saleh bakalna dibere pangampura apa ieu janji Allah. Tak ieu dikorek ku ulama. Iya jelema iman tur amal soleh kok dibere magfirah. Ai magfirah teh isqatus sayiat. Isqatus sayiat teh ngagugurkeun kagorengan. Kagorengan teh diceun. Nu aya kabagusanna doang. Berarti dihampura ngaranna. Tah eta teh jelema iman jeung beramal soleh, iraha teh. Nah ieu nu diistilahkeun ima saeutik ku Gusti Allah jelema anu iman jeung amal soleh mah
Dibaguskeun lalaunan pas maot bagus. Aya nu lain kitu. Aya nu jore bae tapi tetep bae nya nama tah. Ai iman ieu salat mah salat bae ngan saukur iman jeung salat bae ngan kadituna mah abrut-abrutan ngan kulantaran nya aya amal soleh. Nu utamana mah ieu teh salat puasa mun waktu haji nya geus hisab haji zakat. Sakitu bae nu lain-lain mah wasiat moal aya hampura atuh lamun maksiatan pan eta hampura teh maksudna mah ngahampura maksiatna. Tah anu teu boga maksiat batuh geus teu dicaritakeun magfiro emang geus ka magfirohan. Ieu mah nyana iman salat tapi maksiatna loba. Taruhlah kiai nonton bola lah model kos kitu. Atuh kamu nu lain kiai mah. Tarohan segala rupa tolol. Ah ieu teh endeuh tadi abrut-abrut sabulan deui maot dibere nyengseng mangseng ka Gusti Allah, dibere embung maksiat aya nu kitu. Dua tah anu tadi mah setik waktu maot dosaan. Aya nu dosa-dosa sabulan deui dibere tobat anu beneran ka Gusti Allah. Kaduhung jasa ka Gusti Allah teh. Duh ieu lalampahan teh diri hampura. Ulah naon kitu ngara cang saya ieu teh lahu mampiratun cak Allah ieu. Jadi urang teh bakal dihampura teh sing gede teh cak Allah. Cak nu boga dunia jeung nu boga urang. Asal iman, amal saleh, magfirah aya. Sabulan deui ka maot, cak eueuh. Tis bangona, leuleus bangona, adem bangona. Cak sabulan maot geus dosaan. Aya nu lain kitu. Dosana terus bae mah. Dah muriang bawa ka rumah sakit goler ka rumah sakit ge. Aduh yang sedaya teu upaya sakit daya hampuran ka kabernya bisi ngaranna ge atuh muriang ieu kembang pae pan muriang hampura ka pemajikan hampura ka anak hampura ka tetangga hampura kabehan padahal isuk teh pae tah sapoe deui ka pae dibere magfirah ku Allah lain lalagaan pan itu. Kamari mah main bola keneh. Ulah gandeng-gandeng bisikan kadengen kudu sok main bola. Sapoe deui ka maot dihampura ku Allah pan aing geus janji sia teh iman jeung amal saleh atuh janji aing di kamanakeun jak Allah. Pajak aing ya lahu magfiratun geus dihampura pae surga. Ya Allah ya Rabbi. Mata cek kula mah maning istiqomah main bola habak. Ya Allah geus janji ngeunaheun jasa. Aya nu lain kitu. Lain kitu ya mah. Ajore bae terus dimuriangkeun ge disiksa ku Gusti Allah. Lantaran nyana teh geus luar biasa ieu mah. Naon kitu ngaranna? Maksiat pohara jasa ka Gusti Allah. Pas deuk dicabut nyawa ku malaikat. Itu Israil. Cak Allah Israil eta mait geus dihampura ku aing teh jelema budak. Dihampura. Iraha tobatna urusan aing mah. Di mana cak malaikat teh balik kikieuan ge nyana teh balik kikieuan. Bari narik. Dihampura cak Allah teh. Iraha ngahampurana Gusti. Ya ieu. Bukuna ge ieu di dieu jore kabeh. Aing dina Al-Qur'an. Tu wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum magfiratun aing isin mun teu ngahampura. Masyaallah. Mata kieu bae talar ieu ayat ieu. Ayat ieu bae talar. Ketika orang di akhirat talar. Gusti, mana pangampura Gusti? Pan Gusti janji. Emang dia talar Quran henteu ngan sayat doang. Ngaji di Cilongok kabita jasa ieu. Ayat ieu mah kukula ditalar bae jangka Gusti besi Gusti ji sakula. Lamun kula disiksa berarti Gusti pembohong kelas berat. Pan sia kain kitu amat. Ayat tadi ka manakeun? Pancak Gusti wa'adallahu alladziina aamanu. Allah ngajanjikeun ka jelema nu pan abdi iman ka Gusti. Gusti teh pangeran. Wa amilu solihati atuh pan abdi salat sanajan sok kodog ge sakapeung atuh salat teh pokona mah. Ya teu husud mah urusan husud mah urusan kula teh mah. Ngan kula mah salat bae pokona mah. Pancak Gusti lahu magfiratun. Embung kula mah kudu ka nerakakeun. Terus mawa bendera eta demo ka Gusti Allah. Anti neraka. Ayat-ayat di dinya innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum magfiratun wa ajrun azim. Dipasang punya sakumaha demo ka pabrik. Cak malaikat di kamarnya demo ka Gusti. Demo naon embung ka neraka lantaran ieu takula iman jeung amal soleh. Aduh, atunya anak bebeja cak malaikat. Kumaha ya Gusti? Iring hawa ka surga ka ditu. Ieu lain ayat. Geus ieu mah kudu ditalar bae ieu. Bila perlu orang paeh ayat ieu asupkeun ka kantong ka dieu.
kabeh malaikat. Ieu pohare kabita jasa ieu. Kabija jasa. Pokokna mah Allah janji, sedangkan janji Allah mah lain janji manusia, lain janji makhluk. Khalik pan ieu mah. Ngabungahkeun ka urang. Ngajanjian ka jelema nu iman jeung amal soleh. Wadan hasana janji anu para bagusna bakalna lahum magfiratun campura bae gaseun kejeun kuku bage nu petot ke dihampura bae. Alhamdulillahirabbil alamin. Di samping eta atuh geus campura mah geus dikamanakeun wa ajrun azim dibere sorga. Lu masak ulah suuzon ka jelema Islam mah ka jelema iman mah kajeun nu kuku mah ge ieu teh penghuni sorga titik. Geus sakitu. Nu kuku mah ge ka sorga bae. Nyesel sakitu lantaran ayat ieu lain lalaga ieu gede jasa jeung bedas jasa ayat ieu mah ieu. Sakulah ge ayat ieu mah talar we. Kajen teh kulhu teu talar ge ieu bae ieu. Ieu bae yang ka Allah ya. Sabalikna walladzina kafaru wa kallabu bi ayatina. Allah ngajanjikeun ka jelema nu kalalupur jeung nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Terpercayaeun ka Al-Qur'anul Karim, terpercaya ka Gusti Allah, kafir, Kristen, Katolik, terpercaya bahwa pangeran teh Allah, Konghucu terpercaya bahwa pangeran teh Allah, Protestan terpercaya bahwa pangeran teh Allah, Hindu dan lain sebagainya terpercaya pangeran teh Allah, pajar lainang Allah, langit bumi katut eusina teh nyieuna. Kufur wa kadzabu bi ayatina ngabohongkeun ka ayat atawa iman ka Allah kan bohong ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka ayat riba ngabohongkeun ka Gusti Allah teu percaya ka ayat-ayat bahwa yen anak angkat teu meunang warisan teu percayaeun ka ayat bahwa anak awewe mah sepengaheun daripada lalaki atawa lalaki dua lipetan daripada awewe teu percaya teu make nyana. Semake karena kajujuran nu dijelaskan ku Al-Qur'an Karim. Enggak bohongkeun ngaranna. Tah jelema nu kos kitu mah ieu ulaika ashabul jahim. Saeta mah jelema nu kos kitu adalah jelema penduduk-penduduk neraka jahim. Nauzubillah min zalik. Pokona jelema iman amal saleh surga. Jelema kafir bohong ngabohongkeun kana Al-Qur'an neraka. Sakitu bae geus. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Daud lan ngariwayatkeun sapa Imam Abu Daud dan Rasulullah ing satuhuna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Iku ngucap Kangjeng Rasulullah ing lapadina saida liman jannabal fitat. Satuhuna kebahagiaan iku tetep kade wong kang ngadohya maning pirang-pirang fitnah inna saida liman jannabal fitat. Satuhuna kebahagiaan iku tetep kade wong kang ngadohya maning pirang-pirang fitnah wali maning dunia. Dan kade wong kang den sadaya man fasadaro maka sabar yasiman fawahan maka rugi temenan fawahan maka rugi temenan ay hasratan liman basyaral fitnah wahan tulis di sisina ay hasratan liman basyaral fitnata nunggu ngaji Bukhari mah nyaho beusi nunjan fawahan ay hasratan liman basyaral fitnata wa sa'a fiha. Riwayatkeun Imam Abu Daud sanyana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nyarios yen sanyana jelema bahagia atawa kebahagiaan maksudna tetep ka jelema nu ngajauhan kana pirang-pirang fitnah. Di zaman fitnah urang ngajauhan fitnah bahagia. Teu sakali Kangjeng Nabi nyarita yen sanyana kebahagiaan tetep ka jelema nu ngajauhan fitnah. Fitnah keur sumarambah nyana menghindar tina fitnah. Bahagia ka jelema nu dicoba ku Gusti Allah fasabaro maka sabar eta si jelema. Tawahan maka rugi pisan jelema anu ngalaksanakeun fitnah. Rugi luar biasa jelema anu milu-milu dina jero fitnah. Kuari zaman fitnah. Kuari teh zaman fitnah. Teu puguh teu garu ekonomi diribakeun, urang tahan sama sekali dengan sistem Yahudi, sistem kapitalis. Urang nahan tidinya temilu bakal bahagia di akhirat. Bakal bahagia kajeun teuing aing mah teu naik motor ge daripada aing motor nangridit eta teh geus dihalal-halalkeun ku jat teu hayang aing mah pokona mah fitnah sama
sistem kapitalis sama kos gitu mah aing ti leuleutik ke nyaho. Bang ke Sumarambah ti mimiti kelas internasional, kan kelas nasional, ka kelas bawahan, bang keliling loba jasa. Dah sayang aing mah lantaran teman fitnah, beriba kos gitu kajen teuing aing mah dagang saya ya daripada aing make duit bang, daripada di akhirat aing dikerebekeun ku sabab aing make duit bang meuli mobilnya di imah tapi di akhirat dibeuleum. Teu hayang aing mah. Tah eta jelema bahagia nu ngajauhan fitnah. Keur carita perekonomian, carita perpolitikan. Teu hayang aing mah kudu jadi kandidat di partai lantaran eta mah partai teh lain ngagugulukeun agama teh hayang aing mah ngajauhan ti dinya. Henteu aing jadi kandidat mah dek jadi dewan misalnya ento. Ngan didatangan ku kandidat. Itah itu ngiklankeun. Dibere duit. Bohong aing mah. Dia teh bari cokot ngiklankeun ento. Goblok beureum tah mah. Ulah henteu bae aing mah ngajauhan teh nya kita anu iya tapi mah izin jangan ngomongna gitu bisa. Kita ieu mah ala kadar we dina puteran kadua lah supaya ngadoa atau ngomong saya ting mah ngomongna kumaha nya teu bisa kudu mah sakola ge teh teu tamat. Henteu lah teu bisa. Ieu coba aya duit lumayan ya aya 40 juta. Embung lah, embung kula mah. Aya duit mah ditinggalkeun mah teu masalah sih. Ngejauhan ada tina pita gitu. Dol aya kandidat itu bupati. Itu nyada dijadikan tim sukses atau kitu pilkada atau kitu wali kota atau pilgub didatangan gadis berapa tuh bisa ya betul daya tuh kayak ngajauh gus kieu gus kitu gus diajak di organisasi embung lain teu paham ngadukung jasa insyaallah soal milih mah kudu aya ngan ai kudu ancub engkeuy-engkeuyan henteu malah fitnah teu puguh lantaran gitu engkeuy-engkeuyan teu puguh dimaksud ka dintuna. Ngajauhan bae kajian teuing teu dibere mobil, teu dibere motor atau teu dibere duit, tapi nyalametkeun diri, nu penting mah di akhirat bahagia. Tak eta nu calon pi sorga geus mah kos kitu. Tak eta kos kitu boro-boro rakyat ieu kiai ge ustad hese jasa yang merekep dina kos kitu teh hese jasa. Luar biasa hese na. Ieu jelema nu bahagia mah jaga di akhirat, jelema nu ngajauhan fitnah. Saenyana jelema nu bahagia, jelema nu ngajauhan tina fitnah. Yang jelema nu dicoba tapi sabar. Cobaanana dek dibere duit, dek dibere kendaraan, dek dimomoy ieu dek diorbit-orbitkeun tetep sabar teu hayang luhur, teu hayang maju, teu hayang masyhur, teu hayang sugih. Izin ka Gusti Allah. Sabar etalah jelema nu di akhirat bakal bahagia. Sawahan lamun jelema ansub tina fitnah, ngilu engkeuy-engkeuyan di jero fitnah, hasratan liman basarul fitnah, rugi anu luar biasa bagi jelema anu milu ansub dina fitnah wasaafiha. Ya kuari hese jasa nu teu milu dina fitnah, nu teu milu dina bab riba bae heulanan sacikupa bisa dihitung ku jari, nu teu milu bae urusan tina perbankan, pengusaha nu teu milu dina urusan bank bisa dihitung ku jari, nu teu milu engkeuy-engkeuyan dina politik anu keur merajalela lantaran politiknya teu beres, teu milu di dinya bisa dihitung ku jari. Ketika orang geus aya di jero pemerintahan, nu teu korupsi bisa dihitung ku jari, bisa dihitung ku jari. Jadi guru sakitu hese lah korupsi masih bisa keneh bae. Menyalahgunakeun duit-duit saeutik pisan anu henteu menyalahgunakeun bisa dihitung ku jari. Jelema nu bahagia teh nu bahagia ngajauhan tina fitnah eta, tina fitnah perpolitikan, tina fitnah perekonomian, tina fitnah perbudayaan. Atuh jageus hararese kuari mah. Urang hayang maju saeutik, lamun henteu melibatkan diri di bank moal bisa. Komo urang boga pabrik teu make duit bank moal bisa. Urang hayang gede ieu teh usaha teh tanpa make duit bank moal bisa. Cak omong sompral teh mah aya hiji dua doang anu bisa mah. Kitu kene tani, deuk teu make duit bank hese kajen kumaha ge. Tah ieu teh urang mah kajen teuing teu milu lah. Di perpabrikan teu milu lantaran make duit bank. Di perwarungan, pertokoan, pertanian dan lain sebagainya. Henteu aing mah ngajauhan. Di perpolitikan teu aing mah. Perorganisasian ge lantaran henteu ngagugulukeun agama teu aing mah. Eta lah nu bakal bahagia di akhirat. Dicoba ku Gusti Allah berbagai cobaan tapi nya sabar, alamat bahagia. Eta geus dibere nyaho ge ku Gusti Allah kitu takeun ngaji bae, leupas ti ngaji mah atuh ka ditu deui bae. Sakumaha kebo kaluhana leupas, ungkug-ungkugan bae geus. Teu nyaho ieu kaluh dong kitu ngaranna.
Ieu paresaha tanduran saha gubrus. Masya Allah, aikir ngaji mah nya merenung we, nya. Masya Allah, nya. Aing ieu nu geus ieu. Geus aing ngendek geus anda, geus datang we ka imah aya deui babaturanana. Kumaha ieu perkembanganana kumaha? Geus aya danaan ieu mah, geus aya. Kamari mah ngaji aing di tobat. Gede danana, tuh lumayan. Malah mah aya fasilitas di Teletik naon anu. Siap. Gede atletik mah jadi teh bertolak belakang. Atletik mah ieu teh aing nyaho, ieu teh kos kieu teh beres. Lantaran dah pilu deui ka ditu. Tah ieu saeutik pisan nu matak di akhirat. Saeutik pisan jelema nu bahagia lantaran teu milu kana fitnah. Engkeuyan dina fitnah bae bahaya. Cak anjeun lit pawahan. Pawaan teh atuh cilaka. Kasaha cilaka teh? Liman basaral fitnah. Ka jelema nu milu-milu ngalaksanakeun iring-iringan di jero fitnah. Fitnah kapitalis, fitnah kitu. Geus macam-macam berbagai fitnah. Nu kamari geus dicaritakeun tina berbagai pembunuhan dan lain sebagainya. Urang bakal aya di dinya di jero fitnah eta wasafia jeung nu ngalaksanakeun di jero fitnah. Kangjeng Nabi rusak cilaka. Eta lamun geus dicaritakeun kitu ku Kangjeng Nabi geus jelas jasa Kangjeng Nabi. Ngajauhan kita salamet bahagia, milu jauh kita cilaka. Tinggal urang bae balik ka imah ngahenen. Bari ngarokok. Ieu kan nu calonna dulu. Aju lumayan bebereana dia. Ayo tegerak kumaha. Sederhanakeun we datang heula ka kiai ah. Waalaikumsalam. Aya nih musyawarah kiai jeung selpon. Aya naon? Dulur gula di calon, itu kula depan ka babawa santeun doana we ka kiai. Agen ka kiai mau bisa mah kiai ngariung ka ditu mungkinnya. Kukula dijemput lah kiai. Tah goblok teh jelema anu sok ngundang kiai ngariung di bidang kos kitu teh eta nu goblok mah eta tah. Kiaina daekeun atuh goblok atuh kiaina ge. Tapi kiai nu pinter mah teu. Datang we ka di ngariung atuh ngadoakeun lagi ngadoakeun salamet bae nya mah teu maksud ngadoakeun. Mudah-mudahan di partai nanya menang di tayungan ku Gusti Allah. Aya kajembaran dina partai. Amin. Sebelum tak kiai nu kos kitu tah. Aing gitu mudah-mudahan orang disalametkeun ku Gusti Allah. Salamet dunia jeung akhirat. Andai kata atuh ieu pencalon bakal pisalametkeun atuh menangkeun ku Gusti kira-kira teu pisalametkeun elehkeun. Cak nu calon sial bener. Aing geus asa bara 10 juta ieu. Aduh kitu awet ceblet tak kiai. Ngan ega gede nama Gusti lah mending dielehkeun we lantaran zaman fitnah. Paneta dulu tolol si kiai di onang ka dieu goblok atuh. Ulah kiai kos kitu atuh. Kiai anu hayu-hayuan kitu tah. Eta kiai na we sing pinter urang jadi kiai ngadoakeun eta kitu. Jadi onang ka ditu kitu teh naon ka pabrik. Kiai di onang ka pabrik teh ngadoakeun. Ulah ngadoakeun sincek. Mengadoakeun sincek doraka. Urang ngadoakeun urang mudah-mudahan urang kabehan salamet amin. Mudah-mudahan atuh karyawanan nu Islam salametkeun amin. Nu teu Islam mah modar amin. Jeung bos-bosna. Nya mah mulai daekeun nya aja emang ka pabrik jah hayang diondang deui. Hayang supaya diondang deui kumaha nya ngeunahkeun pannyana. Diondang ku camat na diangkat-angkat pun mudah-mudahan camat ditangtaiman ku Gusti Allah padahal korupsi. Tapi hayo bae pan kos kitu. Mudah-mudahan bacamat diberi kejembaran yang mudah-mudahan diberi balalager mudah-mudahan ente kieu mudah-mudahan bacamat urang lantaran korupsi sekuk galedeg. Aduh Masya Allah. Tahiyalah sekali deui saur Kangjeng Nabi catet di jero hati. Tanamkeun baik-baik di lubuk hati supaya berkembang setelah ditanam. Bahwa sanyana kebahagiaan jelema nu bahagia, jelema nu ngajauhan fitnah. Jelema nu bahagia, nu ngajauhan fitnah. Jelema nu bahagia, jelema nu dicoba sabar. Jelema anu cilaka, jelema nu abrut-abrutan milu di jero fitnah. Mudah-mudahan urang kabehan
disalametkeun ku Gusti Allah, dijauhkeun tina berbagai fitnah, sehingga urang ku Gusti Allah dibere kajembaran, tur dibere salamet di dunya wal akhirah. Wallahu a'lam.